Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Celena, pencinta cerita Sunda dan bidongi Sunda versi Manggina Mara. Sahabat di mana bae alamatna, kumaha daramang Celena wargi. Pamugi bae sehat jasmani oge sehat rohanina, aya dina lindungan atan nabi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan nu dipihara kusim kuring siang karya nongi. Hilap ya, subscribe-na sarang loncengna supados dipencet atau nabi dipijit. Atur nuhunnya. Wargi Selenan juga ngantos-ngantos cerita Sunda dina judul Sedibelaan karangan Kilik Sati Sumedang bagian anuka 40-nya wargi Selenan. Hanca urang katunda bagian ukatil pusalapan urang nyariuskeun harita nya Asia oge nu sanesna oge biuci nuju kabapatenan saur paripaosna kumargi Mansur ngandungkeun nyarita wargi kumaha jeung nai carita mangalu jeung ngadangkeun eta ngatang Landung pang beberahmana geus ulah dicengceri kanting yuk urang pindahkeun ka tengah imah barudak keluar ulang ngaronom di tempat hareureun buriak pagawe teh budal ari layon Mansur dipayang ku Mang Kohar jeung Mang Kandi dibawa ka tengah imah. Aisyah jeung diuci nuturkeun bari rawah riwi ceurik. Sang desa di tengah imah layon Mansur didulup ku samping kebat diriu nu araya di dinya. Lain ieu teh kumaha mimitina atuh nahabat geus aya di anu maot ngadadak ieu teh. Aneh naha sah anu munjung aneh naha sah anu munjung teh piraku ari Nyai Sah onaman maksud teh saha da teh anu munjung piraku Nyai Aisyah onaman ceuk Mang Kohar pok dinyarita sebab kejadian aneh teh lain sakali. Mang Komar ampun paralun mah kuring teh rumasa munjung sumpahna ge demi Allah mun kuring munjung sing ulah jamuga. Cek Aisyah satengah teu sadar ngomongna padu disada atuh biuci gereuwas pok nyarita baring sapan Aisyah. Nyai geulis ulang ngucapkeun sumpah keun bae dan henteu mah moal bisa dinyanya ayeuna masing sabar tawakal wae sebab geus kieu nasib urang jeung di eta Mang Kohar letah teh ulah diumar teuing Mang nyarita teh make uteuk atuh kitu cenah ceuk biuci ngarelet ka Mang Kohar bari muncereng keheuleun. Hampura Nyai, Mang teh kalepasan ngomong bakat ku heran. Sabdi dieu mah loba wae nu aneh. Tapi geus wae hayu urang pulasara we lah da geus puguh maot. Ceuk Mang Kohar bari cengkat rek ngabejaan palebe tapi dihalangan ku Aisyah tina bakating ku keheul teh. Teu kudu keun nae layon salaki kuring mah ulah dikubur. Najan sataun ge mah dikurebkeun. Sebab kuring penasaran jeung wae geura baralik. Cuma kadingan ukur namahan kan nyeri ati. Kitu ceuk Aisyah tina awahing ku Wira jeung sedih. Atuh Mang Kohar maninggal huleung manehna ngarasa kaduhung geus ngomong ka mana bae. Hampura Nyai nya, Mang teh lumangaos lepat geus ulah katutuluyan. Sing sabar tawakal eta mangga nyangakeun bade kumaha we da Nyai anu kagungan tanggung jawabna. Ceuk Mang Kohar bari get diuk deui hatena reuwas keneh. Nyai ulah nyarios kitu. Sama belayon mah moal bisa dihirupan. Ain mah pasrahkeun kan wajibna sina dipulasara sakumaha mistina. Goreng lamun layon teh dipulasara mah. Ceuk diuci ngalalemu hate Aisyah. Tapi Aisyah teu nimbalan kala nyuuh kana layon geus dirurub ku samping. Hatena sedih jeung peurih wiwirang di kolong catang disebutkeun munjung ku Mang Kohar. Keur kitu torojol anu datang horeng Mang Lebe anu hideung datang sabab ngadenge ribut-ribut di imah Aisyah. Barenggo ka tengah imah palebe calik bari pok naros. Ieu teh saha anu maot teh ieu? Jang Mansur anak kuring palebe. Jawab biuci. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Disangka aripati agung abong angin Allah anu uninga kamari teh jag-jag waringkas tapi naha ayeuna ngan karilayona
nah apa nyawat naon ieu teh nya palebe neuteup ka Aisyah nu masih kene nyuuh kana layun nu mawi teu kanyahoan panyawatna palebe. Biuci ngajawab gitu da puguh Aisyah mah kala ingak-ingakan na kumaha ieu teh kapendakna kieu palebe pun anak teh tisaprak di dapalan can kungsi mondok sabab besok misah we di kamar itu tuh sarta di dinya teh gawena tirakat ari maksudna rek narekahan ieu mah sabab asa sangar sarta rek mupus omongan batur untuk puguh nanya di dieu teh aya nu munjung atawa henteu tapi karek kedua puting ayeuna bet aya kejadian kieu Mansur teh pas sore abus ka kamar panyempen ari tadi kapangi geus jadi layon tah kitu palebe. Sarerea ngahuleung asa tengar tikana eta kajadian Aisyah ngaguguk ceurik sedih maniasa digerihan ku Inis kubi ici diupahan ku sarerea pada ngalalemu nyanyi sing sabar sing tawakal anaki da hidup teh lain istri kosong bolostron atuh mangge nyaho sorangan hidup teh ka pangajian getol kana salat tara tingalin kana zakat teh kaliwat piraku rek leeh ku kajadian sakieu apa nyai ge nyaho sorangan yen satiap awak-awakan bakal ngalaman maut sabab geus kitu banda manusia asal ti Allah balik deui ka Allah soal maut lain kejadian aneh sebab geus jadi gurat manusia hirup bakal ngalaman maut cing inget-inget para nabi di zaman Nabi Adam nah aya nu megar kawas orai apaan kabeh ge maut taya nu langgeng di dunia tah urang ge kitu teu kudu sieun kumaha sabab sadaya ga bakal kabagian ayeuna Jang Mansur bae isukan mah urang tah kulantaran kitu geus teu kudu mikiran maut pikiran mah pibekeleun maut ceuk palebe ngalalemu hate Aisyah atuh Aisyah teh cengkat ari ngadenge kitu mah pok nyarita palebe abdi mah lain mikiran maut Pak teu sedih ditinggalkeun maut tapi sedih teh ku carana maut nah bet kieu sabab ku ayeuna kajadian kieu ka kuring loba nu nyangka nu lain-lain magarkeun teh kuring munjung padahal ampun paralung sumpah ka Allah kuring teh munjung teu palebe. Ceuk Aisyah hatina jengkel kene sabab anu nyangka munjung ka manehna Masya Allah ulah sok salah sangka ari jadi jelema sabab goreng sangka teh mata holang pacing kadan eta teh mata ngarusak ka sarerea tina goreng sangkan bisa nimbulkeun fitnah tina fitnah bisa ngadatangkeun balai gede malah teh mustahil tina fitnah bisa ngadatangkeun perang tak lantaran gitu ulah sok garoreng sangka atuh anggur mah geura silih duakeun jeung dulur teh silih belaan silih asah ku pangabisa silih asih ku pangarti silih asuh ku ilmu ulah rek silih bebutkeun nah kalah nyorocos ngomongnya ieu layun teh urang pula sara sakumaha misina sabab kawajiban nu hirup ieu teh ceuk balebe bari neuteub kana layun anu pada ngariung mangga wae pula salah ngan ulah wakan dikubur palebe ceuk Aisyah na kumaha atuh ngamadorotkeun meureun kanu maot bakal nyiksa ka urang ngariweuhkeun jabati kitu teh nyumponan syarat rukun ari teh dikubur mah palebe kuring nu tanggung jawab kuring teu idin lamun layon dikubur ayeuna kuring menta nepi ka 40 poe 40 puting mun geus liwat kitu waktu eta pek wae ceuk Aisyah jiga aya nu mapatahan atuh palebe ge ngahuleung sabab saumur jadi lebe kakara ayeuna manggih nu aneh jiga kitu nya teu naon ari kitu mah ngan lamun aya itu ieu ulah nyalahkeun ka emang jeung baturnya beun ayeuna mah urang piara urang mandian urang bungkus urang salatan ngan moal wakadip kubur luyu jeung pamenta Nyi Aisyah cik bangalakeun caina jang ka ditu palebe ngarelet ka pagawe Aisyah nu harita carolohok milu ngabandungan mangga palebe reos salah saurang indit ngaranna Kemed tapi teu kungsi lagi sebalik deui pok nanyakeun ka babaturanana nu ngaran Sapri pri kamana dong urut kamari urang pake ngalacai
Nah tara di kamana kenda sok ngagawing dina bilik. Jawab Sapri bari nunjuk kana bilik dapur. Usi teangan kuing teu kapanggih. Kamana dan nunundana ge dewek atuh jung teang deui. Ari eueuh daya mah moal nanyakeun atuh. Nya kamana atuh da ku dewek ge teh dibawa balik. Nu ngariung heran nah barudak teh bet marebutkeun lodong. Atuh gancang ku palebe teh dipisah ngarajempe. Geus jang. Kalah pas saya di dieu eueuh lodong mah ganti ku emer. Atawa naon lah da loba paranting ngalat cai mah jung. Buru-buru jalan ke nu lapahiri-hiri. Kemet jeung Sapri jempe malah akhirna mah duana ngaleos are kacarai. Ari palebe nanyakeun Boeh jeung Asiwung. Ku Aisyah dituduhkeun yen di kamar aya peti eusina Asiwung jeung Boeh. Malah tadi teh teu jauh jeung Layon Mansur. Pangnyokotkeun Mang Kohar. Mangga palebe. Mang Kohar buru-buru ka kamar teh ku Srila geus balik di bari mawa peti. Song dibikeun ka palebe terus dibuka. Barang brete lain Asiwung jeung Boeh. Tapi kembang eurih jeung kulit kai. Puguhe salelea colohok teu ngarti kana eta kajadian. Aneh tepi kahartieun. Nah anu kieu geuning. Mana Asiwung nanyai? Palebe bangung. Nah ada tadi mah Asiwung sareng Boeh nabet kitu atuh. Aisyah heran nun jajantungna jadi ratu. Kuring ge sidik pisan tadi teh aya Asiwung jeung Boeh dina peti teh. Tapi nah bet jadi kitu ajaib teuing. Cik diuji. Geus lah. Neangan nu bener we lah. Meuli sacukupna ka ditu nyai. Nya harita keneh Aisyah nitahan ka pagawena meuli Boeh jeung Asiwung. Tekun Srila nu ngalacai geus beres disusul ku nu meuli Boeh. Atuh palebe teu talangke deui terus mulasara mayit sakumaha mistina. Nganu aneh teh layon teh teu dikubur diantep we di tengah imah. Sabab Aisyah teu ngidinan. Unggal peuting kapaksa dikemitan ngulikeun kanu leudeungan. Buluna lumayan badag jabat dibere susungguh anu nyugemakeun. Gancangna carita layon teh geus saminggu pada ngemitan tapi aneh teu bau teu robah teu aya tanda-tandana naon. Dina hiji peuting nu kabagian kemit teh Mang Kandi jeung Sapri ditambah ku nu matuh atuh ngahaja diupah ku Aisyah. Pri, ari maneh tarasieun mun ngemitan nu maot euy? Ceuk Mang Kandi bari nunjuk kana layon teu anger ti saprak ditunda teh can aya robahna. Ari loba batur mah teh sieun tapi ari soranganna teuing. Taina loba batur cing deukeutan layon teh terus titenan sing apik. Nah ya perubahan atau eueuh sebab saminggu mah geus naon kudu geus jadi seungit atuh. Sapri ngahuleung manehna asa-asa ari dititah kitu mah. Sabab ti tadi ge diukna jauh bae jeung layon teu wani deukeut. Keur kitu jol Aisyah biuci mawa susugu terus melu ngariung. Pri wayahna pangmelikeun rokok tanamut batre we ka Mang Kandi sabab geus eueuh sesepeun. Ceuk Aisyah nita meuli rokok ka Sapri, Mang Kandi harita geus liwat wanci Isa di luar geus tiiseum. Ka saha meserna budak, wayah kieu mah geus tutup tokona ge. Acan tutup wayah kieu mah tuh ka Cemamin we lah. Mun geus tutup mah gedore panton ajung buru-buru ka itu. Aisyah keukeuh nita meuli rokok, pok di Mang Kandi ngahatean. Nyajang meuli jig, penting rokok mah sok hayang udud. Jeung mamang atuh ngaratu kuung wang. Cuk Sapri harita teu pati wani. Wah, da mulai naon atuh jigi ka itu. Da baterena tah. Pira aku budak ngora-borangan, yang jadi minantu lebe mah ulah borangan. Jeung buru-buru engke dibarengi euis tah anak palebe. Sapri eraun disebut kitu mah. Malina narima baterai ti Mang Kandi. Kop deui narima duit keur meuli rokok ti Aisyah, berai mukakeun panto, jerut turun kaburuan. Di luar mani jempling teu kadenge ukur saraga anjing jangkrik, Sapri ngajantang di buruan, rek indi teh mundur maju.
Dina kongkolak panun ngalangkang mayit anu keur ngajepat atuh puriding bulu pundukna muringkak reisieun tuurna jadi ngaleper. Sieun aing kajeun teu udud mangkaning ka cemamih mah ngaliwatan tangkal sawo di dinya sok aya kelong sieun aing mah sieun. Cek Sapri ngomong sorangan geus malik arek asup di katapas. Tapi era jeung sieun kedunungan sabab nu nitah teh dunungan manehanana. Atuh kapaksa indit bari jeung luak rieuh bae da sieun aya nu nyingsieunan. Tetela kanu sieunan masok aya nu ngadoja. Keur jongjong lempang aya nu seuri cicir hilang atuh bugu mani ngajenghok Sapri teh. Belecet balik di ka imah Aisyah. Cedak nu ngartihang bru nyuu dina teras adu-aduhan bari ngarampaan tarang. Beri kunaon euy kunaon ieu teh? Ceuk Mang Kandi bari norojol bari mawa damar. Bre nempo Sapri nu nyuu bari aduh-aduhan. Aduh aya nu seuri Mang. Ceuk Sapri har teu buguh teuing na aya nu seuri make ngusapan tarang. Kumali maneh Pri teu buguh teuing. Dengar kusen panto aduh nyeri Mang. Mana rokona? Can meuli Mang. Teu buguh maneh wah. Ayo meuli jeung dewek ah. Baral duana lalumpang rek meuli rokok. Tapi karek genep pikasi si jalan rek ka kenca aya nu ngabring limaan. Sidik pisan diga Mansur sabab nu pangheulana mawa oncor. Dulu itu aya ririwa mawa oncor tuh Sapri tuh. Naon Mang? Sapri leuwas muntang kana leungeun Mang Kandi. Dulu itu saha? Itu Sapri saha? Mang Kandi nunjuk. Jika Den Mansur loh, Kang Salib jeung si Aban kumaha Mang? Nah hari riwa teh meni ngabring ieu teh rek mapakeun Den Mansur meureun. Hayu urang ka imah sieun dewek mah sieun. Cik Mang Kandi bari terus lumpat ka imah panto ge mani ditubruk bugu bae kadengena dordar bari jeung ribut. Bus-bus Mang Kandi jeung Sapri ka imah terus ngadeg-deg bari molotot. Mani burial buncanik jiga nu kasurupan. Pugueun waraya di imah mani reuwaseun kabeh caloho. Mang Kandi aya naon ieu teh? Kalau selain kolot wae geuning. Ceuk Aisyah, itu nyai aya ririwa meni ngabring saaleutan. Mustahil piraku aya ririwa meni ngabring bohong meureun peda mung dititah meni rokok. Kawas teu bareuki wae udud mamang mah kitu-kitu wae teu becus geuning. Aisyah gegerendeng ka Mang Kandi tapi Mang Kandi teu ngomong deui kala ngahegak bakat ku capek. Karek gejempe nu cacarita ngong anu uluk salam di luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceuk Aisyah langsung ngrupanto lantaran apal kana sorana jiga-jiga sora Mansur. Brai panto muka berih aya nu rajeg nangtung di buruan. Kabehna aya limaan sidik pisan kabeh gen wawuh sabab kacaangan ku cahaya oncor teh. Buriak nu kemit bubar lalumpatan mani paheula-heula jelung-jeleng ka panto dapur. Aya geuning mukakeun jandela terus kabur teu datang deui. Ngan Mang Kandi nu teu lumpat teh lain udeungan tapi kala ngedeprak teu kuat nangtung-nangtung acam. Sungutna calawak tapi teu suaraan awak ngadeg-deg siga nu lilinieun. Kang Mansur, Kang Sarip. Ceuk Aisyah bari ngajanteng di lawang panonna olohok kanu datang. Ngolohok kanu datang. Asa teu percaya kana tetempoanana. Ari nu datang teu loba omong. Bus ka tengah imah dari ukalayan tenang, puguai biucih mani calanga parek ngajeri teh suaraan. Di corona asa mengpetan beungeutna pias bakat kureuwas. Aisyah, ulah ngajanteng di lawang atuh sok geradiuk. Ulah kaget akang sabatur-batur lain jurig, lain riwa, lain setan siluman. Tapi benar-benar balik jenis taya nu kurang. Yap ka dieu, ulah asa-asa da moalna naon. Kitu ceuk Mansur bari ngagupayan ka Aisyah. Anu digupayan nyampeurkeun jiga nu keuna ku tenung, gek diuk mani ngaleper. Mang Kandi, punten pangneangkeun palebe Pak RT, Mang Kohar jeung tatangga nu dareukeut lah. Kuring rek aya picaritaeun. Ceuk Mansur bari nutup ka Mang Kandi nu masih kene ngadeg-deg bakat usieun. Aneh deui bae Mang Kandi teu wani baha ka sieun angger tapi teu waniun ari ngalawan mah.
Leos mangkan di indi trek ngajalankeun parentah Mansur. Sajongjongan mah harita teh jempe. Ari diucih jiga arca. Teu usik-usik acan, nu akhirna ku Mansur deketan pok nyarita. Ma, ulah cangcaya mah, ulah riwas-riwas. Abdi lain riwa, tapi abdi Mansur anak emak. Cik Mansur tandes jeung Daria, sedengkeun sarip sabatur-batur can aya nu nyarita. Apaan Mansur mah geus maot? Eta layona hareupeun tah. Cik diuci bari nunjukana layon nu ngajepat teu dirobah disaprak di boehan teh. Engke mun geus loba batur urang buktikeun nah naon eta teh nu sanyana. Ayeuna mah tetep geuneh hate yakinkeun yen di imah eueuh ririwa atawa jurig. Aisyah jeung diuci harita sidideret. Sanajan dilalemu oge keukeuh we hatena mah ngandung kasieun. Ngan untung telila lantaran ka imah pating terojol, Pak RT jeung Palebe jol di mangkohar, disusul ku kolot-kolot anu sejena. Nyapuguh bae harita barang asup ge eueuh nu teu pias. Lantaran nempo jalma-jalma nu geus dianggap maot ngajajar di imah ngariung mayit. Mangalingih para bapak, ulah cangcaya da kuring mah lain jurig atawa ririwa. Serta mual mawari rimba ka imah manusa. Cik Mansur terang-terangan lantaran geus ngarti manehna tangtu disangka jurig atawa ririwa. Tapi Palebe jeung nu sajena taya nu ngomong kalaka cameot bari rempodan. Da keukeuh teh atuh bulu punduk pating puriding. Palebe kuring tulungan. Ieu teh naon hartina? Nah nu paraeh baralik deui geuning eta mah ngajajar asa 55. Cik diucih bari nuju ka Mansur sabatur-batur. Keun bi urang bereskeun. Punten Jang, dupi ieu teh leres Jang Mansur. Jang Sarip, Jang Aban, Jang Darja sareng Jang Tarji. Mang teh lain teh percaya ieu teh. Ngan cangcaya sabab ujang limaan teh geus dianggap maot ieu teh. Malah mah geus aya nu taun-taun. Muge kersa ngajelaskeun supados kulawarga henteu kasiksa batinna. Cek Palebe bangun asa-asa sabab hatena can teteg. Palebe kuring sabatur-batur can ngalaman paeh. Tapi kuring teh dibawa ku bangsa siluman ka nagarana. Di ditu disiksa di panjara rek digawekeun ku siluman. Ngan kuring bisa lolos ku pitulungna Allah. Nya akhirna bisa balik deui ka dieu. Bisi Palebe cangcaya pek buka mayit teh. Nah naon sanyana eta teh mayit kuring atawa lain. Cek Mansur bari nunjuk kana bungkus mayit nu ngajepat di tengah imah. Kitunya cik buka gadinya mangkohar. Palebe marentah ka mangkohar atuh mangkohar mani hariput sabab hayang buru-buru nyaho kana kajadian nu sanyana. Nya barang berai dibuka teh nu pada ngemitan teh geuningan lodong paranting alat cai teh. Pugu bae sadaya ge calohok asa teu percaya kana eta kajadian. Samemeh anu nyarita Mansur buru-buru nerangkeun sanyana. Eta teh pagawean siluman, nipu jeung ngabobodo tenjo ka manusa. Jadi anu dikubur ku para bapak teh lain mayit kuring sabatur-batur, tapi barang-barang paeh nu taya hartina. Contona eta we geuning. Mansur nunjuk kana lodong nu diboehan, cerengkeung anu ngomong ti lawang. Geuning eta mah lodong paranting alat cai teh eta. Kokna balik celenguh horeng si Kemed ngomong teh. Oi, nu diteangan ku urang teh Amed, paingan, oi. Cek Sapri nu nangtung deket lawang anu sejen gogodeg.
Kumata ayeuna palebe kahartos satanapi henteu Pak ceuk Mansur nya kahar ti ari kieu majang jadi mangsa batur-batur teh katibu ku siluman jadi ayeuna kumaha atuh ieu teu kumaha palebe ayeuna mah urang muji syukur wae ka Allah sabab kuring jeung sararea jeung Sari bisa silih belaan silih jahit tina jurang katunggaraan taina kuring minta bantuan ka palebe bewarakeun we ka sararea yen kuring sabatur-batur can ngalaman maut tapi tas nyabati alam siluman jeung deui sararea kedua waspada ulah aya nu katipu deui ku siluman nu matak sing getol ibadah ka Allah kandelan kepercayaan urang ka Allah jalankeun rukun Islam 5 mun urang geus ngajarankeun eta insyaallah siluman oge sieun kitu ceuk Mansur mapatahan ka sakur anu ngariung di dinya atuh Aisyah teh harita manehna malingah ulang bakatku bingung sarta asa dina pangimpian kejadian eta teu kahontal ku akalna teu kahati ku pikirna lamun nu nyaritana lain Mansur mah manehna moal percaya ari palebe pok nyarita leres jang nuhun ari kitu mah keun kumang urang bewarakeun ka balarea yen ujang saparakan cateh can maut tapi kumaha ari urusan Nyi Aisyah ieu teh yeuh sebab geus ditikah ku ujang ari jang Sarip datang deui ieu teh kitu ceuk palebe bingungan malah mah eta pisan nu dipake bingung ku Aisyah teh palebe samemeh kawin kuring geus ikrar ka Aisyah sarta disaksian ku emak yen kuring moal sari bareng salila 40 poe 40 peuting ti saprak di rapalan jadi maksudna teh tah bisi kieu sabab kuring geus manggih galagat goreng ti saprak datang ka dieu taina mah masrahkeun we ka Sarip sabab Ceu Aisyah teh can diserahkeun ku Sarip da kakara ditinggalkeun wungkul jeung deui najan ceuk urang dieu geus taun-taun oge ceuk darasaan Sarip mah karak saminggu ninggalkeunana teh tah kitu ieu teh palebe kuring mah moal nuluykeun kawin ka Ceu Aisyah da eta mah pamajikan Sarip bisi kurang percaya bisi tetempuan kurang jelas pe ku Ceu Aisyah pilih nah mana salaki euceun nu mimiti ceuk Mansur bari ngarewet ka Sarip iya Kang Sarip Aisyah nunjuk ka Sarip pek bageakeun ceuk eta teh salaki euceuk lain sasaha ulah ham-ham ulah hariwang kuring anu tanggung jawabna Kang Sarip bagea Kang Aisyah geus teu asa-asa dika sedih asa kaubaran da bugu ti bareto inget bae ka Sarip sah akang hampura akang rumasa salah ieu kabeh hasil pagawean akang sakali deui hampura sah lamun teu katulungan ku Mansur mah teuing kumaha nasib akang teh dihampura pisan Kang dihampura lahir batin Aisyah jeung Sarip harita silih bagiakeun silih cacapkeun ka sono sararea ngangres milu ngarasakeun kang geus seubeuh tetepung bari jeung jalana kitu nya ahilna mah sararea sasalaman dibarung ku Sukabunga diucih ge teh asa-asa ngarangkulan anakna bakat ku bunga lantaran geus 2 kali disangka maut tapi bet datang deui ayeuna sararea beuki yakin yen Mansur teh lain jalma sambarangan sabab geus lain Mansur bareto da ayeuna mah geus kasipu ku ilmu katitih pangarti Mansur teh hasil mi Banda Merah Dalima
sabab usina geus kacangking geus sakulit sadaging. Eta kena Aisyah ngahaja syukuran mencit munding hiji terus curak-curak suka bunga. Sakabita tangga nu deket diondang atau bugus salelea suka bunga. Lantaran tunggara diselekasan diganti ku kabungahan. Di harita sangkaan Aisyah leungit malah majadi seungit sabab didinya ngadeg puseur kagiatan mata kreu salelea. Mansur katelah jadi kiai, murid loba kolot budak pada ngadigdeg pada hayang guguru ka Mansur. Atuh sarip jeung Aisyah teh tetep perenggenet di imahna, rumah tanggana lambat lambut. Jeung deui sataun ti harita teh Aisyah dipercaya boga anak atuh boguh kabagjaan teh leuwih lengkep. Kulawarga Aisyah jeung keluarga Mansur tetep silih belaan, silih asuh ku pangabisa, silih asih ku pangarti, silih asuh ku ilmu. Wargi Selena, pencinta cerita Sunda tanampi dongeng Sunda versi Mang Dina Mara. Carios silih belaan karangan kiriksa tamat dugikeun ka dieu. Bilih aya nami nu kasebat daerah nu kasabit aya hubunganana sareng ieu carios mun saukur kalaresan ngungkul. Atuh bilih simkuring macana ieu buku dongeng aya lepatna tinang tos seueur lepat batana lesna. Ku kituna neda diapunten tina samudena kalalepatan bobot pangayun timbang taraju aya di wargi sadayana. Pamugi ieu carita katampi sakalidenya kalian kabingahan insyaallah dinten enjing pamugi urang sadaya tiasa ditepang daungkeun deui sareng carios anu sanes. Nu manceun simkuring Mang Dina Mara ngaturkeun nuhun ku paraksanana. Wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.